Masya Allah mata kelar, di akhirat kabeh gelar, tina pakuburan mencar, karumpul di alam mahsyar. Ari ngaran mahsyar eta, palataran anu rata, panasna poe harita, panon poe tujuh rata. Tejauh tujuhanana, kira sapal antarana, narojo kabehanana, kajal magoreng amalna. Awak urang dirangsadan, teu boga papakean, ngan hayang ider-ideran, neangan anu nulungan. Saha nu arek nulungan, mun lain amal sorangan, kabeh pada ngajauhan, dabongan salah sorangan. Ya Allah geuning teu nyana, kutan kieu karasana, jalma nu gede dosana, sangsara salalamina. Teu aya iyu-iyu, pikeun urang tempat nyuuh, kawas nangan kurpakewu, nguping neraka ngaguru. Kafir munafik ngaromong, bener nabi henteu bohong, ayeuna nyata katembong, ngan urang nanu bedegong. Baheula mah teu percaya, sugan teh ngan ukur beja, ayeuna henteu sulaya, sagala siksaan aya. Jeung kabeh marawa buku, nulis kabeh tingkah laku, sarta kabeh pada ngaku, kaeta eusining buku. Si kafir kacida heran, tuluy ngucap ka pangeran, nya saha ieu gamparan, nu nulis ieu lembaran. Dosa abdi kabeh aya, nu sae nu awon aya, ayeuna sadaya-daya, sim abdi teu bisa daya. Geuning kieu karasana, jalma teu aya amalna, susah di alam dunyana, komo deui akhiratna. Ari jalma anu iman, agamana kabeh Islam, salirana teh cahyaan, henteu kasorang siksaan. Kudu daeknya ibadah ka Allah nu maha murah, pibeukeun di kiamah, bisi panggih jeung tugeunah. Mana kudu eling pisan, getol taat ka pangeran, supaya jadi lantaran diterima iman Islam. Nyakitu urang sing eling ka
digin taat sareng yakin ka Allah Rabbul Alamin. He Allah nu maha mulia, ka Anjeun abdi sadaya, ibadah sakuat daya, sareng nyanggakeun pangraksa. Gusti Allah maha suci, abdi seja pasrah diri, mugi Anjeun kersa nampi amal jeung ibadah abdi. Saparantos abdi terang bade soson-soson nyaan, ka ibadah ditekanan, ambeh maut menang Rahman.